poe Sabtu isuk saenggeus mandi abdi bade ngaberesan meja rias abdi anu geus kotor. Ieu kaayaanna saenggeus dibersihan. Saenggeus ngabersihan meja rias, abdi lanjut ngabersihan meja belajar. Di dia abdi oge ngalapan cutting mat anu geus kokotor nganggo alkohol. Tah ieu di akhir dilap ku tisu. Ieu kaayaan mejana saenggeus dibersihan. Saenggeus lohor abdi jeung motoran abdi ngerjakeun pancan kelompok. Di dieu urang ngagawe eco printing dina tote bag. Abdi oge dibantuan ku si bapa. Ieu salah satu contoh hasil jadina. Bari rehat abdi dahar heula. Di dieu abdi dahar jeung baso. Saenggeus eta abdi nyapuan sisa runtah pikeun eco printing tadi. Saenggeus nyapu abdi bade mandi. Saenggeus mandi abdi dahar cai pikeun dieun emi. Saenggeus mina asak abdi mawa ka kamar. Kusabab abdi bade dahar di kamar. Sacan dahar teh abdi ngadua heula. Bari dahar teh abdi lalajo kartun dina YouTube mangkana nganggo laptop. Saenggeus dahar abdi bobo.